Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Gamba qala Allah Ta'ala kaya oleh ngadau safa Allah Ta'ala ngadau ing lafal ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkur utawi ingsun iku tetep ing dalam sanding sangkaan hamba ingsun kalawan ingsun lan utawi ingsun iku tetep sumertane abdi waktunen eling ya abdi di ingsun wa idza dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi lan tatkala eling ya abdi ni ingsun ing dalem atine abdi maka eling ingsun ing abdi ing dalem zat ingsun wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in ahsana minhu lan tatkala eling ya abdi ni ingsun ing dalem golongan kang akeh maka eling ingsun ing abdi ing dalem golongan kang akeh kang leuwih becik minhu tinimang saking mala'in utila fal maradu minhum maka utai kanan karatakan minhum saking kabeh ban fi wujudil insan iku wong kang tetep ing dalam wujude insan wa huwa lan utayaman fi wujudil insan ta ilmu tafakkuri iku ilmu tafakkur kama qala alaihi salatu wassalam kaya oleh ngadau kangjeng nabi iku tetep ing atase kangjeng nabi uta rahmat lan salam tafakkur sa'atin khair nyaritakeun tentang sir al-insanu sirri wa ana sirru hanya Allah nu uninga sebab merupakan rahasia lamun manusia geus dijadikeun kakasih Allah hanya Allah nu uningan secara zahir malempang bareng dahar bareng minum bareng sare bareng ternyata jero qalbu dan berbeda horenganannya nama jadi sirullah rahasia Allah manusia rahasiaku dan aku rahasianya sebab naon sebab per detik per menit na ta'alluq ka Allah masih Allah geus eueuh di jero qalbuna bisa kitu sangat bisa lamun jelema dibisakeun ku Allah haga Allah taala wallahul mu'ti wa ana qasim cekang jeung Nabi Allah anu merek kuli masa sekarang ngabuga ngabagi doa kuri ngabagi tentang harta kuri ngabagi tentang ilmu kuri ngabagi tentang rahasia-rahasia nu mere nama Allah hanya Allah nu mere nu mantak para aulia Allah terus dizarahan sebab jadi rahasia Allah henteu maot wali Allah mah la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun yurzaqun biasa arwah-arwah roh para wali Allah ngahiji jelema diangkat jadi waliullah rohna geus bisa nyambung sebab nyana geus teu ngaku ka awakna. Nah, jadi satungtung loba nu diaku ku urang encan jadi rahasia Allah. Sebab batinna masih kene kacampuran ku aku-akuan. Inna ilmal batin sanyana ilmu batin tesirun min sirri rahasiatina rahasia kaula. Ajaluhu fi qalbi ibadi nuku kaula dijatangkeun dijadikeun ka jero hate hamba kaula wala yaqifu alai ahadun gairi nu nyaho kana rahasia tersebut salian ti kaula. Nah, hadis qudsi cek Kangjeng Nabi ana inda dhanni abdi bicak Allah kaula kumaha sangkaan hamba kaula terhadap kaula. Ieu mahal ya. Jadi jelema teh kayakinanna teh kumaha sangkaan-sangkaanana, kumaha pengakuan-pengakuanana, jeung kumaha anggapanana.
lamun aya kene anggapan salian Allah di jero hatena kahalangan berarti rahasia ulah aya nu dianggap lamun urang nganggap bagus karena cincin diasupkeun ka jero hate Allah katutupan ku bagusna anggapan urang terhadap cincin dipake keur ngaji ge 5 cincin naon anu kurang dianggap bagus ayo lamun urang nganggap bagus karena jas sanajan panas poe ge dipake bae Allah kahalangan ku bagusna jas aduh embungeun disangka kahalangan teh embung ngaku kurang sehat teknyaan gitulah sehat tuh embung nya teh embung atuh jaka nyahoan ieu tenang we sih naon anu dianggap ku urang teh mulya asup ka jero hate Allah kahalangan ku anggapan mulya salian Allah kitu bae geus sok geura eta mah tinggal diintrospeksi ku urang nganggap jabatan teh leuwih mulya tibatan Allah kahalangan ku jabatan urang nganggap mobil teh mulya sehingga aya di jero hate Allah kahalangan ku anggapan mulyana mobil urang nganggap bahwa baju teh ieu teh bagus sehingga dimumule ku urang teu meunang ka kotoran setika-tika can ku batur Allah kahalangan ku nganggap mulyana urang terhadap baju barang-barang nuhina ku urang dimumule ai Allah nu geus jelas khaliqus samawati wal ard ja'ala zulumati wan nur yuhyi wa yumit dianggap tolol teu urang Allah nu ngawujudkeun urang kemudian urang nganggap ka makhluk-makhluk Allah leuwih mulia tibatan Allah goblok Allah nu khaliqus samawati wal ard nu ngadamel langit bumi katut eusina tapi eueuh di jero hate urang malah nu dianggap bagus ku urang teh jabatan tolol bin goblok bin boloon sok anggapan naon ayo geura-geura anggapan urang nganggap bahwa limbah eta mulia lantaran bisa ngahirupkeun urang padahal nu ngahirupkeun mah Allah subhanahu wa ta'ala eta Allah katutupan ku limbah lamun urang ngamumule awewe kemudian ku urang teh dipinang dimumule digelis-gelis dibagus-bagus Allah katutupan ku gelisna anggapan urang terhadap Allah teh pangkat urang di dieu lamun aya salian Allah dianggap bagus Allah katutupan ku anggapan bagusna salian Allah nu mantak nu capek teh tah eta tah urang tah ngaleungitkeun eta nu hese mulai ku urang mujahadah perang jeung nafsu cak nafsu baju teh bagus sia teh ngahalangan ka Allah beuleum ku aing sia baju belum baju hayang aing daripada kehalangan Allah ku baju sia goblok tolol sia digoblok-goblok wae cek pamajikan atuh bikeun bae kang hook ulah tolol pelit kos kitu dibikeun ulah tuh hayu lamun Sayyidina Ali katinggalan sarakat harita kemudian gara-gara kitu neuleuh pagerna doang eureun salat bikin kuape goblok siapa pager halangan karena berjamaah tinggalin aing sarakat gara-gara siapa pager tinggalin sarakat doang ieu mah boro-boro sarakat hampir salat ke newer ke sana sarakat di waktu 3 rakaat di luar ngurusan karung pan atuh jam 3 10 menit karek lohor Allahu Akbar pas nang sarakat azan di mushola Allahu Akbar Allah 3 rakaat di luar waktu masih seserian kena bae tolol teh sadajan cak pikih mah jadi bae eta pake naon eta nu tadi teh tuh datang ka sarakaat newer jasa newer nah wa ana inda dhanni 'abdi bi kuring mah kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula diserahkeun ka urang kabehan ndek nganggap kumaha ka Gusti Allah di dijalah pangkat urang namun masih kene kahalangan ku makhluk-makhluk kahalangan ku dunia Allah teh kahalangan ku dipake karesep urang ngaku
dunia mulia Allah kehalangan ku dunia. Urang ngaku jabatan teh mulia Allah kehalangan ku jabatan. Urang ngaku bahwa makhluk teh aya anu bisa ngahirupan urang mulianya na agungnya na Allah kehalangan ku anggapan urang eta. Mujahadah urang merenung urang naon anu ngahalangan kae picedan mimiti dunia seseleh urang hayang ulah resep kana dunia penta ka Gusti ya Allah ya Rabb bere abdi ulah resep kana dunia Gusti mah tukang mere iraha abdi dek dibere ulah resep kana dunia abdi ngaharepkeun hate abdi teh supaya ulah resep kana dunia Gusti maha kawasa Gusti maha sagala-galana kedalkeun di hareupeun Allah bahwa urang teh teresep kana dunia sok lamun encan bisa ngedalkeun kos kitu moal dibere-bere aduh cenah sieun miskin eta permasalahanna loba kasih aing dagang ongkoh aju teresep kana dunia isi kumaha rumusna isi kumaha rumus mantak geus mah total moal bisa sia norekat masih kene dagang moal bisa sia norekat masih kene dagang karung moal bisa sia norekat masih kene ngajabat moal bisa sia norekat masih kene kawin deui moal bisa sia norekat masih kene ganti deui baju bo keren jasa artis lain pejabat lain goblok tinggal be emang temenang nah beda nu geus usul jeung nu karak suluk usul mah geus teu kaganggu ku Gusti Allah teu kaganggu ku dunia Allah geus mere dedeleuanana kana sawah teh geus eueuh nganggapan dedeleuan kana jaga jabatan geus eueuh anggapan dedeleuan kana pakaian geus eueuh anggapan dedeleuan kana kendaraan geus eueuh anggapan nyana sanajan diriung-riung ku manusia diriung ku dunia diriung-riung ku makhluk di jero hate lantaran nyana geus ta'alluqna ka Gusti Allah atuh nu kos kitu mah no problem mafi muskilah nah nu bahaya ge nya boga henteu hayalan gede dagang rugi bae sakalina ngayangkeun barang ditipu ya kan rusak ya atuh lasib lama kabeh ge lasib ngan eta ambalayat menggantungkan harapan terhadap dagangan Allah na jadi eueuh gantungkeun harapan ka Gusti Allah ulah ka dagangan gantungkeun harapan ka Gusti Allah ulah kana pertanian gantungkeun harapan ka Gusti Allah ulah jabatan gantungkeun ka Gusti Allah harapan-harapan urang ulah kana kekuatan-kekuatan materi dan lain sebagainya waduh cenah hese teh kiai mun babari ge kebo jadi wali mantak hese teh jadi wali eta kos kitu des 1000 hiji geus bahasa 1001 eta mah pribahasa ku hese-hese boro-boro sapangkat pedagang pejabat petani kiai na ge hese lain hese hues enak sekali atuh boro-boro jadi wali ulah ngadahar duit ti pamarentah bagi seseleh malah dek ngadukeun permasalahanna nanyakeun dalilna boro-boro dek jadi wali api ki dia tini itu titah ulah ngridit bagi hese malah nyana nanyakeun di mana dalilna ngadu dalil tungtung lama oh berarti di makom syariat na gencan angge geus ulah nyari ke tarekat bersyariat terus ayo saya ditakang ngusur ka kuburan terus datang urang lamun teu ngalepaskeun diri moal bisa lepas nganaon keluarkeun karesep urang timbullah anggapan sia kunaon emang nu teu dagang Allah sugih beres geus ye mau parangsana ye tanggeus gagantungkeun teh ka Gusti Allah waduh cete mah hese makana jadi wali teh hese teh eta
ulah aya pergantungan selain daripada Allah, titik. Geus anggapan anak kuabeh Allah maha kaya, Allah maha kawasa, Allah maha kersa, Allah maha segala-gala. Nu ngahirupkeun jeung nu ngamalkeun ge Allah. Geus aing mah nyerahkeun sadaya-daya, hirup jeung paehna ku Gusti Allah, dahar jeung teu daharna ku Gusti Allah, beres. Ngomong nama ana inda dhanni 'abdi bi, aing mah kumaha sangkaan hamba aing ka aing, ti dijalah pangkat urang, keyakinan urang, sangkaan urang ka Gusti Allah. Sakadar ngomong kos kitu gampang, praktek mari praktek. Yes, tadi makhluk keluar-luarkeun, geus ayeuna dunia keluar-luarkeun, aya nu bisa keneh tah kos kitu mah. Ngaluarkeun dunia di jero hate loba keneh tah nu bisa. Tayang mimitina mah lalagaan ka dituna jadi bebeneran. Ongkos bobogohan ka ditu boga beneran. Ongkos main bola mimiti nonton, kedua tren, katilu jadi pemain beneran. Kitu kabeh ge. Mimiti ku ari ang-angan heula aing minta ka Allah, Gusti bere abdi ulah resep kada dunia. Aing dibere mualnya. Susah mualnya ang-angan kan. Tas belangkeun wae. Gusti bere abdi ulah resep kada dunia. Bere abdi ulah resep kada dunia. Mulai tek bae dibere teu hayang dagang. Dibere teu hayang tani, dibere teu hayang segala anu urusanana urusan perdunyaan, dibere teu hayang heula tah. Cenah kula ge geus hayang, bener ja? Bener ngawarung ge tutup. Emang atuh rugi bae di awal. Tambah lain teu hayang frustasi. Nah, dibere teu hayang mimiti kos kitu lah, dagang dibere teu hayang, tani dibere teu hayang, segala dibere teu hayang. Kuari mulai geus silaturahmina ge geus teu hayang eusi dunia. Mun diondang geus teu hayang amplopna. Lurus lem bersih hiji Allah, boga keyakinan Allah. Beda geus ngalengkah lagi Allah. Hiji loba nu bisa teh mah kos kitu mah. Guari manusia makhluk picenan. Sebab dunia mah makin diabaikan makin datang. Makhluk makin diabaikan makin datang. Dicoba ku Gusti Allah, sia bener ieu teh embung kana dunia. Sia bener sia teh embung kana dunia. Mimiti dagang embung, tani embung, segala rupa embung. Dat. Dicoba ku Allah melalui pamere-pamerena goyang henteu. Edeg henteu sia. Ayo sia, ayo bener henteu. Guys, setahun 2 tahun bisa ternyata kaganggu ku dunia. Dunia pakai lalagaan, kos kaleci be, kotrek kaditu bangun pondok, nah bangun majelis, nah makin miskin, nah pakai lalagaan ngaranna. Guys, wari, nah makhluk itu gini, didatangkan. Timimiti jelema leutik datang ke jelema gede, timimiti rakyat datang ke pejabat, timimiti nu susah datang ke nu sugih, unikna timimiti nu sehat datang ke nu edan didatangkeun ku Gusti Allah. Nu edan ge datang bae, edan datang nu stres datang. Maksudna nyoba Allah kumaha sia, hayu sia menghadapi jelema-jelema nu ku aing emang nang sia nang aing datang-datangkeun ku Allah. Tapi tetap bayar tegar Allah loba bisa tah makos kitu mah. Nu hese nu mana ye kiai mengakui diri urang. Ceuli ulah dikakun urang, mata ulah diakun urang, irung ulah diakun urang, sungut ulah diakun urang, leungeun ulah diakun urang, suku ulah diakun urang, beteng ulah diakun urang, kubul dubur ulah diakun urang. Nu Gusti sadaya-daya nyangakeun ka Gusti. Bener sih ya, mulai dibere torek. torek lamun nyana ngomong aju aduh ya panceli torek pancena lain usia pan atuh aduh-aduhan batal dibere kuari bobogaana teu hudang. Wow, obat segala aya jakban segala naon ulah gitu nyawan tinyana itu naon mah aja jakban Jakarta Bandung
parolo laki-laki sih kos gitu ini mah garila ngadengin age nah pangaruh ke Jakarta bae berenana jadi ke Jakarta ge jana mah lain naon meulieun nu kitu bae eta kan berarti teu nyadar bahwa dirina bahwa eta nu Allah padahal mah kan cobaan teh Allah ya sadaya-daya nu Allah tadi urusan tuh seri bae jangan sok urusan meureun atuh kege hudang sorangan nu kos kitu mah istirahatkan seminggu 2 minggu tah aya bae nu nyingkap hudang engke ge nya beda kan aya kanu di imah teh hudang kanu nyingkap hudang berarti penyakit dinu imah ya aduh nah pengakuan eta nu hese ge serahkeun ka Gusti Allah lamun urang geus bisa ninggalkeun dunia bisa ninggalkeun ieu omong kosong ieu mah cerita dia omong kosong ieu mah saha nu bisa atuh coba yuk omong kosong mah teh ngaji ieu mah lain ngaji pangkat model urang ieu mah jadi mah asal jangan bae heulaannya orang kos kitu teh jadi wali teh orang kos kitu mulai ulah diakui awak urang nu Gusti nyangakeun sadaya pan sadaya kiai emang tadi urus deule Kangjeng Nabi Ayub alaihissalam sugih aya di nyana pabajikan loba aya di nyana anak garagah aya di nyana cabut ku Gusti Allah mimiti hartana kabeulem kabeh Kangjeng Nabi Ayub ke salat Allahu akbar toel ku pamajikanana Gusti Rasul harta beak kabeuleuman atuh emang nu Allah ieu seuri Kangjeng Nabi Ayub didatangkeun ku Allah dibeulem ku Allah salat deh Allahu akbar anak jeung pamajikan gideg masyaallah Allahu akbar anak paraeh kabeh toel si Rasul anak marawat kan aya nu boga diayakeun ku Allah dilegitkeun ku Gusti Allah sadaya-daya ka Gusti Allah nya nama salat deh Allahu akbar gideg kabeh masyaallah harta beak anak beak Kangjeng Nabi Ayub na ku ari dibere borok dek diobatan ku pamaji ulah cakian sehat nang Allah borok nang Allah serahkeun ka nu bogana gideg pamajikanna kabeh kulantaran borok na makin loba bau masyarakat embung kabauan dipindahkeun ka sisi gunung tek ieu gunung tadi diamparan didinya di darinya bae pamajikanana tarik mundur kabeh menta mundur kabeh hayang pepegatan tinggal hiji Siti Rohmah lantaran turunan Kangjeng Nabi Yusuf alaihissalam ditawaran tadi ku Kangjeng Nabi Ayub besi maneh hendak mundur dia mau masalah henteu ka ulama mun pae hayang nyaho kuburanana hirup deg urusan tah perluna turunan kos gitu tak perlu turunan lamun keur bahagia keur senang mah turunan teu kanyahoan tah ketika miskin nu boga turunan mah hebat kakak nu muriang kula mah sakadar ngurusan doang moal kudu ditinggalkeun ku kaula kak gajen ku kumage kula ngurusan kakak kak kamari sugih diurusan ku kula kuari susah kula ngurusan ye anak saha kula budak eta pamaji butuhna turunan da kos kitu tah lamun jeleba gula-gula di mana lamun lain turunan teh kitu lah kak mumpung ngarora kene kula ngora kakak ngora aya kitu mah kula geussan ku ari mun mikah hayang teh mah kurang ngora kene nah eta tah turunan lemah mah kos kitu aya turunan kuat moal kakak kok kula diurusan kamari sesenangan jeung kula sugih jeung kula kuari susah jeung kula kak kan Kangjeng Nabi Ayub kan besi sebab kajian geus ka Allah bae mulai kuari geus 7 tahun muriang 7 tahun dilatungan cek Siti Rohmah teh pan kakak teh Rasul Nabi atuh mantak naon ayeuna mah ngadoa bae pasti diijab sarekan ku Kangjeng Nabi Ayub hai Rohmah aing dibere sehat 70 tahun kuari kakarake gering 7 tahun sabar artikel eta gering jeung sehat namun mane pengurusan endet ka ditu geus
encan saimbang setengah-setengah na acan dibere sehat 70 tahun kakarak gering 7 tahun doang. Ih cana naon aing mah ke mun geus saimbang karak aing doa. Masya Allah. Cek Siti Rohma pohara-pohara teh. Ih tambah kekuatan Allah. Salat bae Allah. Urang mah karak gering muriang puyang setik bae ge. Ayo Mang Haji Pendi ka mana ya? Bau geus dibongker teh ka di talian. Oh sakumaha naon karutan pendekar. Bi. Wah Haji kuduna dari talian. Oh puyang biasa jaga. Paingan teu berjamaah, boro-boro berjamaah yang sholat gente. Parah tahu ke situ. Oh gering sakar matak cek Imam Ghazali hayang nyaho goblogna jelema cek Imam Ghazali mah hayang nyaho goblogna ya goblog Imam Ghazali mah enggak goblok-goblok ka urang kumaha ente datang ka nu meriang ke dieu adi aya kagoblogan jelema datang ke kanu gering. Assalamualaikum. Salam. Oh Mang Haji muriang muhun geus sabaraha poe Mang Haji muriang asana geus aya 10 poe mah mun 10 poe asana sabulan geus aya muriang naon Haji ieu kudu dianggrui geus ka dokter entos diurut entos segala rupa tanya kemari ai Bang Haji sehat sabaraha taun wallahu alam tah cak Imam Ghazali kagoblogan jelema dibere muriang mah eueuh anu teu nyaho ka poe mun 10 poe jangan ngomong mun sebulan tapi eta keur sehat menyana tilok dihitung itu tah kagoblogan jelema teh kos kitu eta jago Imam Ghazali eta hayang nyaho goblok da jelema datang ka nu muriang wajen kuku bage dihitungan we tah poe kunyana hitungan we poe bala mah geus dia bae boy aing geus 3 bulan segala teu ngeunah dahar ka hitung kunyana ari eta umur sia geus sabaraha taun 75 eta dibere ngeunah dahar we teh dihitungan tah goblok da jelema dibere muriang saeutik ka hitung eta poe atuh henteu teu kabehan ulah sok hayu ngabehan-ngabehankeun sorangan bae lanang ana inda zanni abdi bina nu hebatna ya nu hebatna wa ana ma'ahu hina yazkuruni kula bareng jeung anjeun dina waktu anjeun eling ka kaula lamun mana eling ka kaula tak kula bareng Masya Allah ketika orang ingat ke Allah Allah teh aya di urang ketika orang maca Quran aya maca Quran teh ingat ke Allah aya maca Quran memaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim nu kadeu amplop Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Bismillah ingat ke Allah. Ingat ke Allah ya ingat ke Allah baca lain kos gitu tuh bismillah teh. Pasti rada ngalengis-lengis ingat ke Allah. Atau zikir la ilaha illallah la ilaha illallah mata bentak la ilaha illallah jauh itu bopong koneng illallah fudoli pusia nah itu ingat ke Allah nah lamun beneran ingat ke Allah didinya Allah bareng icak Allah sih hade wa anak mau aing bareng jeung eta hamba di mana nyana eling ka aing lamun nyana eling ka aing aya di dinya nu mata ketika jelema inget ka Allah aya Allahan kan berarti ulah jaritakeun heulanan kumahana aya bae heula di dinya ngan urang mah can karasa tah ngadatangkeun rasa Allah bareng jeung urang ieu nu mahal ketika orang ngayakinkan wa ana ma'ahu hina yadhkuruni kaula bareng jeung eta hamba waktuna eling ka kaula urang nyaho tapi nyahona ilmiah cak hadis kursi aing bareng jeung Allah sebab di mana aing eling ka Allah Allah aya kan karasa henteu nah ieu nu deuk ngadatangkeun rasa tarekat garana salah satu metode adalah thariqah aya nu henteu berthariqah ge pamere Allah langsung nyagakeun sadaya-daya
nak endek ngadatangkeun rasa ayana Allah ma'iyah Allah wa ana ma'akum eta tah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah endek ngahadirkeun rasa barengna Allah ieu nu mahal, ieu nu mahal tah nu mata ku ali Allah mah sorangan kholwat di kamar sapeupeting indah jasa sebab jeung nu nyieun langit bumi bareng jeung nyana endek kumaha teu indahna nikmat rarasaan salatnya 2 rakaat ya bari Allahu akbar ngerenung ngeunaheun tafakur jeung Gusti Allah tafakur ka Allah masyaallah dapas kaluhur ka handap asa bareng jeung Allah kiceup asa bareng jeung Allah denge sora-sora asa dibarengan ku Gusti Allah mahalna rasa barengna urang geus urang salat Allahu akbar Allah maha agung urang ingetkan ka Allah urusan inget kan aya nu disungut aya nu da qalbu aya dina ruh eta kan beda-beda kaingetna Allahu akbar Allah barang ketika urang ingetna disungut Allah teh ngan sakadar sungut doa ketika Allah urang inget Allahu akbar qalbu Allah ingetna di qalbu ieu mah keur carita sompralna ketika urang make roh Allahu akbar roh urang Allah dina roh urang nempel-nempelna Allah teh kumaha urangna yina yazkuruni wa ana ma'am. Nah panasaran jelema mah kudu panasaran iraha sih kehadiran Allah sehingga terasa bareng jeung Allah batur aya nu panasaran sehingga leuleweungan jeung teuing teu usaha jeung teuing pegat jeung dunia jeung teuing pegat jeung makhluk hiji bae hayang boga rasa bareng jeung Allah bulan 2 bulan setahun 2 tahun 13 tahun Imam Ghazali leuleweungan kakarak Masya Allah karim kaget Imam Ghazali nu baheula di Hujatul Islam kuari embung julukan eta embung cek Imam Ghazali sebab geus karasa ngeunahna jeung Allah ternyata eueuhna naonan hirup ketika urang inget ka Allah sebab geus eueuh ngaku mata lain urang ceuli lain urang ketika lepas tina pengakuan eta karak muncullah ma'iyah kehadiran Allah rasa bareng. Nah wa idza zakarani fi nafsi wallahu a'lam bissawab.